horenganan lain nu aing ieu motor teh nu batur bikeun lah ka nu bogana horenganan lain nu aing ieu sepeda teh horeng nu batur bikeun ka nu bogana jarempan aing ka di akhirat wa yatajannabu al-asqal ladzi yaslan naral kubra summa la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka tapi jelema anu bersih mah bahagia nikmat aing ge hayang kanu nyebrang ka ayat mu eta tah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tusiruna al hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa illa hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah berubahnya na aing daripada ka neraka minta hampura ka jelema nu pernah dizalim minta hampura ka nu pernah dicatut ku manehanana moal kebal aing hirup di alam dunia maca surat sabihis teh jadi berubah baca deui ku nyana baca deui makin berubah nyana maca surat sabihis saayat atawa sasurat bandingkeun jeung nu talar Quran tapi teu make mendingan si eta tah nu maca Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun wah haju langsung berubah dagang manehna diperbaiki dan usahana diperbaiki lantaran rempan dibaca di wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun terus dibaca berubah ngan eta bae nu dibaca tapi perubahanna pohara bandingkeun jeung tamat di Al-Qur'an perubahan itrati wa bial ibadamu takidi minum usara wa minum duriju bidamin makana hadza jazai nasatu lakum antukhlifuni bisuin fi zawi rahimi mimitian lakum manehanana tembung maca Al-Qur'an kabladieuna daek nama maca teh kalantaran kabawa ku situasi model bulan Ramadan kabladieuna mah teu daekeun memahami kana maca Al-Qur'an ieu cerita Qur'an beladituna ieu Taurat Al-Quran kapan orang maca Quran teh lamun urang tamat sampai sapeting apakah hebat henteu lamun teu berubah jelema bebeja alhamdulillah bulan Ramadan mah kula teh bisa genep 7 kali tamat masyaallah alhamdulillahirabbil alamin tapi manehanana akhlakna henteu berubah teu hebat emang hebat ente alhamdulillah jadi kiai bro tas tamatan Al-Qur'an geus 7 kali tamat gula sebulan puasa masyaallah si anu mah teu tamatan acan tolol tah jelema eta teh dilarang bugu tas tamat Quran ngomongkeun batur eta teu karasa ka dunyana pangaruh mun cara obat nya mah geus kebal pangaruh sama sekali puyeng dibere bodrek tambah puyeng dibere prokol tambah puyeng dibere aspirin tambah puyeng ibu budak kudu disuntik mati pengaruh Al-Quran dibaca pengaruh kawak nanaonan tapi orang maca saayat doang haju berubah awak kurang hebatan saayat dibaca kurang ayat Quran ngan saayat a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim al-qari'atu mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah Al-Qari'atu ari kiamat naon eta kiamat Al-Qari'atu mal qari'ah naon ari qari'ah kiamat mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah nyahotan teh anjeun kana kiamat yauma yakunun nasu kal farashil mabthus poe kiamat mah eta hiji poe anu aya kaayaan jelema teh percis okos hewan-hewan anu kalalabur
yauma yakunun nas manusia kal farashil mabthus seperti bangbara nu halaliber seperti hewan nu laletik halaliber seperti kupu-kupu seperti siraru kala luar teu puguh arah ka mana kos kitulah bayangan kiamat balik deui urang napak Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu ka'inil manfush gunung nu sakitu kokoh gagah tapi dina poe kiamat mah alalajur jelema hilir mudik berangka kaler berangka kidul tepuguh arah ka kulon kawetan masyaallah kal farashil mabthuth di antara manusia teh peureun pan aing di dinya teh ieu kiamat masyaallah balik deui Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kalinil manfush paramat kiamat famma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aishatir radiyah mun jelema ditimbang amalna berat ka katuhu atuh manehanana bakal aya dina karidhoan Allah surga wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah lamun berat ka kenca bakal asup ngagejebur ka neraka hawiyah narun hamiyah aing bakal ka neraka ya masyaallah ditapakura mulai ngalawudu sieun ka Allah aing bisi ka neraka jam 11 kene geus ka masjid batur mah di mana kene jam 11 beurang deuk lohor geus ka masjid pas batur daratangnya na hees ku getol-getol tah eta rada tapakur balik deui nya maca Quran ge eta A'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanir rahim Al-Qari'atu mal-Qari'atu wa ma adraka mal-Qari'ah yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu ka'inil manfush fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah sedih ngalengi sadaqallahul adzim kadang teu nyampe dibaca negingan Al-Qari'atu mal-Qari'ah doa tapi asup ka jero hati saminggu sabulan tapi berubah salat tampi nyana terus sedekahna pohara asa endek kiamat asa isuk jadi mimitian kiamat mah urang pae mantak Tuan Syekh Abdul Qadir ditanya ku salah sahiji muridna iraha kiamat Tuan maksud murid mah nyaho tanda-tanda kiamat sakali teu ngajawab Tuan Syekh hari kiamat iraha sih teu ngajawab katilu kali Tuan hari kiamat iraha nu sabaraha tereh apa angel kan cek Tuan Syekh ulah nanya kiamat bagus jelas bakal ja Al-Quran ngajelaskeun sia teh bakal manggihan kiamat moal kebal deui sebab kiamat urang mah paeh sia kiamat ngaranna tuh nanya deui nya nu getar-getar kieu bae mangkani Tuan saya basal geus ngomong bae kan sakecap kata sia moal kebal deui bakal ngarasaan kiamat jelema mah dimimitian teh paeh eta kiamat nu mantak dicaritakeun kiamat dahsyat teh jelema teh mung paeh ngaler hidul ngetan ngulon eta teh kulantaran nyalametkeun diri mung paeh mah teh kudu kiamat isuk page toge sia bakal paeh eta kiamat wah bener atuh geus sia urang ulah menceritakeun kiamat tu itu teh mah jelas seperti yakin ngan waya dijelaskeun mah jelaskeun bae dina Al-Qur'an ngan ieu urang menghadapi paeh eta geus mulai kiamat atuh jah kiamat mah lain ku paeh bae urang nyandung aja caritakeun ku kuno kolot ya teh kiamat sugo sarua teh kiamat kanu ngoran teh kanu kolot henteu
padahal imahnya anak nggak bangunnya anak enggak nu kolot sieun tung es di WC itu kiamat suuro karena kiamat Masya Allah. Nah, bandingkan jeung nu maca Quran satamatan sapeting, bandingkan jeung nu maca Quran saminggu sakali tamat, bandingkan jeung sabulan puasa 7-8 aya nu 10 kali tamat tapi teu berubah dirina jeung nu maca surat Al-Qari'ah tapi berubah. Iya nu hebat nu maca Qur'anna ngan sasurat atawa saayat. Loba wali Allah maca Quran tilok tara rahmatnya nama saayat maca Quran anu nyentuh ka jero hati nyentuh asal dibaca bae surat eta masyaallah leuleus hate nu mantak surat sabihis dibacakeun kita dibaca dina poe Jumaah malam Jumaah lantaran di dinya teh aya nilai-nilai neraka. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaa'an nahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir inna fa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yasla an-nara al-kubra thumma la yamutu. Tah eta kapan lain lalaga masyaallah summa la yamutu ala yahya sanukruka fala tansa illa masyaallah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa yunassiruka lis-yusra fadhakkir inna fa'ati dzikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa alladzi yasla an-nara al-kubra summa la yamutu fiha jelema bakal asup ka neraka teu paeh ya Allah wa yatajannabuha al-ashqa jelema nu cilaka nu di duniana teu make aturan Al-Qur'anul Karim kumaha acaknya bae mabok terus zina terus maling terus kumaha acaknya bae hak-hak batur teu dibikeun ka nu bogana kumaha acaknya bae asko wa yatajannabuhal asqa alladzi yasla an-naral kubra bakal diasupkeun ka neraka nu pohara jasa. Hak batur dipaling kunyana, hak batur cokot kunyana, hak batur dikuasai ku manehanana teu kudu make aturan Al-Qur'anul Karim. Wa yatajannabuhal asqa alladzi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Di jero neraka disebut paeh henteu disebut hirup henteu. Ieu bakal nata Balik deui nya macana masyaallah Karim. Tapi haju berubah jana. Horenganan lain nu aing ieu motor teh nu batur bikeun lah ka nu bogana. Horenganan lain nu aing ieu sepeda teh horeng nu batur bikeun ka nu bogana. Jarempan aing ka di akhirat wa yatajannabuha al-asqa alladzi yasla an-naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka tapi jelema anu bersih mah bahagia nikmat. Aing ge hayang kanu nyebrang ka ayat mu eta tah qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla bal tusiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairu wa abqa illa hadza la fi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Nah berubahnya aing daripada ka neraka minta hampura ka jelema nu pernah dizalim, minta hampura ka nu pernah dicatut ku manehanana. Moal kebal aing hirup di alam dunia. Maca surat Sabihis teh jadi berubah. Baca deui ku nyana baca deui makin berubah makin berubah. Nyana maca surat Sabihis saayat atawa sasurat bandingkeun jeung nu talar Quran tapi teu make mendingan si eta. Quran katalar dibaca ku nyana tapi terus bae. Duit nu lain hakna dileglegan bahkan zalim ka batur ngomongkeun batur bandingkeun jeung nu teu talar boro-boro talar macana ge kudu make Al-Qur'an lalauna tapi berubah maning ieu timbul bae kasombongan bae mah terus teu talar turang kula geus dikunyem-kunyem bae talar tapi teu berubah si ieu mah ngarasa aing mah boro-boro talar tapi berubah tah dumantak loba kiai baru bisa dalil tapi tidak berubah kasombongan nana. Hei jelema bodoh ngaji ka dieu haji berubah maning ieu di lembur nu kaya raya teu daek mere ka masjid tapi barang nu bodoh mah nu bodoh ji horenganan bakal paeh itu mah pinter kaya dinyana tapi teu daek mere ka masjid ieu mah boga saaya-ayana lah aing mah boga duit 5 juta dibikeun bae ka masjid besi isuk paeh
Ajeng ke dahar mah kumaha Allah bae aja Allah ge ngurusan aing ja aing keur orok ge teu usaha jadi bere dahar bae. Tah eta keyakinan luhur tah berarti. Weh luhur tah. Orok itu usaha sugan kacaritakeun orok boga pabrik cinglu jan teu. Orok ge jak henteu aya anu tani sugan tani hektaran jan teu, tapi jadahar bae manehanana aing lah deuk nyarupaan ka orok bae lah. Engke ge meureun aya geus dibikeun eta mah ka masjid. Keyakinanna luhur jasa eta mah tah. Puara tah. Hebat. Wa in zadala toro cak Kanjeng Nabi. Mun tambah keyakinan hiber jelema mah. Ji dibandingkeun jeung jelema boga puluhan juta. Heuy ka masjid tuh. Dek ngecor kayak mah panderi keramik kayak mah panderi entah tuh hade kadinya tuh musyawarah tuh hadir lah kudu musyawarah paling urusan donatur paling mah geus engke mah hasil lah bae aing informasikeun ku sia ka aing mah lamun ka ditu pan mere salah teu mere salah aing geus paling mah geus ditu terus bae ku sia tuh eta nu sarugi mah eta naon eta maca Quran mah terus bae di imah bahkan satamatan tapi aya pembangunan masjid teu peduli eueuh nanaonan dibandingkeun jeung tah nu maca Quran wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kalu mawazanuhum yukhsirun haju langsung berubah dagangna manehna diperbaiki dan usahana diperbaiki lantaran rempan dibaca de wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Terus dibaca berubah ngan eta bae nu dibaca tapi perubahanna pohara bandingkeun jeung tamat di Al-Qur'an perubahan naon awewe maca Quran tamat di tapi teu nawaran nyandung naonan maning nu saayat aya jelema macangan sayat bang fankihu ma qabalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba' tuh dibaca deui ku jana baca deui jana haju ngadeukeutan salakina kak dengikeun ayat ieu ka ieu bisi kakak teh nyaho ieu fankihu ma qabalakum maka kudu narari ka marane kabeh maka wae qabalakum anu kakaresep masna dek siring 2 mangga wasulasa siring 3 mangga waruba dek siring 4 mangga jaca kula mah ieu kakak kunaon teu daek ngamalkeun ayat ieu kak atuh amalkeun aduh ieu mah dakwah teu kudu jauh-jauh eta ngadawahan salaki geus kitu bae ge isuk-isuk geura dakwahan deui sore-sore dakwahan ka da kira ngamalkeun ayat eta kak asana kiamat ujianna keur panas ge galedeg jeung jelger. Nah, saayat tapi bermakna berfaedah. Tamat Quran tapi teu bermakna teu berfaedah. Eueuh nanaon. Dia maksud baca Quran teh di jero Al-Qur'an teh aya nyaritakeun sabar, aya nyaritakeun zuhud, aya nyaritakeun qanaah, aya nyaritakeun tentang kitu bangkawarna kafir, nyaritakeun munafik, nyaritakeun jelema nu nuturkeun Al-Qur'an, nyaritakeun jelema anu ridho jasa di pangeranan ku Allah, nyaritakeun tentang sekitar kehidupan, tauhid, budaya, sosial dan lain sebagainya. Etalah Al-Qur'anul Karim. Haju nyana dibaca Quran tapi teu dilaksanakeun, kus pamarentah urang dibaca Quran tapi teu pernah dilaksanakeun. Eueuh nanaon? Naonan saayat baca tapi ayat dampakna iya nu mantep deres tak kiai cenah emang kula ge tilok tamat kula ge alhamdulillah sih tilok tamat sok ditapakuran tilok deui teu siapa pamustungan tamat henteu tapakur henteu iyalah wa iyarau kull ayatin la yu'minu biha ningali setiap ayat tetap teu iman wa iyarau sabila rusdi lamun manehana ningali kana jalan pituduh la yatakhiduhu sabila wa iyyahu sabilallah wa yatakhiduhu sabila lamun manehana ningali kana jalan-jalan lacut jalan-jalan sasar yatakhiduhu sabila malah ngana ngambah kana jalan ieu ketika ya jelema nyaritakeun tentang depositonya na kabita ketika manehanana nyaritakeun tentang kitu bank nyana kabita nyokotlah
ketika nyaritakeun tentang korupsi perjamaahnya ngalaksanakeun, ketika tentang aya awewe anu jualan anu nyewa-nyewakeun nyana coba-coba jadi jalan-jalan ghaimah ditempuh ku nyana wa iyyaru sabilal ghayy yattakhiduhu sabila. Baheula umat Kangjeng Nabi Musa ketika maca kitab Taurat tenggaling seseti ketika acan, ketika nyaritakeun jalan kalurusan kebenaran pituduh tenggaling seseti ketika acan, ketika nyaritakeun tentang jalan-jalan kejahatan yattakhidhu sabila nyana nyokot jalan ieu percis ayeuna percis jasa bejakeun Al-Qur'anul Karim tentang jelema nu bakal ancup ka neraka. Ketika nyaritakeun tentang kemewahan dunia, goy, zina, mabok, korupsi lah, yattakhidhu sabila, jangan nyokot jalan ieu. Kuna lieu. Dzalika bi annahum kazzabu bi ayatina wa kanu anha ghafilin. Ieu pengkol-pengkolan mengkol keunana Gusti Allah ka jelema-jelema nu teu make kana kitab Taurat bi annahum kazzabu bi ayatina. Memang jelema eta teh ngabohongkeun ka ayat-ayat kaula nu agung khususna kana kitab Taurat wa kanu anha ghafilin jeung aya lae teh jelema teh poho terhadap ayat-ayat Taurat. Seakan-akan jelema teh kos nu poho padahal mah nyana ngadenge padahal mah nyaho ngan teu make anggap jelema poho kos kitu teh sarua ka Al-Qur'an ngadenge nyana nyaho nyana tapi teu make anggap jelema poho gopil kumaha bakalna teh jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat walladzina kazzabu bi ayatina wa liqa'il akhirah habitat a'maluhum hal tujzauna illa ma kanu ya'malun. Ari jelema nu ngabohongkeun kana ayat-ayat kaulayanna kitab Taurat jeung ngabohongkeun kana kapanggihna ayat disangka teh moal bakal diudangkeun deui bakal moal kapanggih jeung Gusti Allah. Eta teh jelema nu ngabohongkeun kana kitab Taurat ngabohongkeun kana kapanggih jaga di akhirat. Habitat amalum sia-sia pagaweanana naon nu kunyana dipegawe waktu keur di dunia nyana pernah nyeun kahadean silaturahmi ka dulur-dulurna nyana pernah nyeun kahadean sedekah nyana nyeun kahadean hibah dan lain sebagainya babantu dan lain sebagainya urusan-urusan di dunia peduli terhadap kemanusiaan peduli terhadap kesosialan nyana iman habitat a'maluhum sia-sia pagawe sarua kuari hal yujzauna teu aya balasan jelema nu model kitu illa ma kanu ya'malun balasanana deui kecuali pagawean nu kunyana dipigawe di dunia ngabohongkeun ka Taurat bakal disiksa jaga di dunia maksiat bakal disiksa pagawean ngabohongkeun kana kitab Taurat pagawean maksiat teu nurut kana aturan Taurat iyalah nu bakal keuna balasan ka manehanana sarua kuari ge nu kuari teu daek nurut kana Al-Qur'anul Karim eueuh deui balasan kecuali pagaweannya na waktu di dunia teu make kana Al-Qur'an eta bakal dibales ku Gusti Allah. Jangan ngabalieur tidak Al-Qur'anul Karim bakal dibales ku Gusti Allah dengan tidak menerapkannya Al-Qur'anul Karim di urang atau urang teu make kana Al-Qur'an bakal dibales ku Gusti Allah. Emang mau dibales nyana kuari geus dedekeun ngadenge lah cenah capek emang ngadengekeun segala judi haram segala zina haram lah geus jararah jasa teh mah kos kitu mah Allah mah Maha Ghafur Maha Rahim budak pohara nyadekeun ka Allah Gopur aing ya tuh lain kamu dulu kos gitu ya aing nyeun aturan-aturanana tak ieu urang keluar tidak aturan cilaka. Nah lamun baheula model kos kadari itu bakal disiksa ku Gusti Allah teu nurut kana kitu kitab Taurat dibawa ku Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ti Gusti Allah atuh sarua bae ayeuna ge
kitab Al-Quran anu dikembangkeun didakwakeun ku Kangjeng Nabi urang kemudian urang teu make ieu ge sarua hal yujzauna illa ma kanu ya'malun eueuh deui balasan bagi jelema anu ke di duniana anti kana Al-Quran kecuali naon nu kunyana dipigawe karasa ku ari mah lolos engke bakal karasa mentak salametkeun awak urang eueuh nu bisa jalametkeun ka awak urang kecuali urang mulai kiwari urang teh rada lempeng-lempeng rada lempengkeun numantak aya maulidan supaya nyaho ka Kangjeng numantak aya haolan para aulia Allah supaya nyaho orang-orang brilian munggu Allah jelema nu geus bisa komunikasi jeung Allah jelema nu dibere impian-impian ku Gusti Allah nage impian anu mararodel numantak aya haol para ulama etalah nu negeran nagara negeran umat saeutik urang supaya terbersih teh urang oh kiai oh haol wali oh haol Kangjeng mulai hate urang teh Kangjeng teh saha ulama teh saha wali teh saha geus ulah nalikeun bidah-bidahna da penting manfaat aja urang mulai anggeus da ieu bidah itu bidah muludan bidah haolan bidah dan lain sebagainya giliran Agustus mah teu ngabidahkeun eta tahun baru manya tengah bidahkeun malah nyana termasuk di jerona mun aya jelema ngabidah bidah wali aju nyana kamari milu tahun baruan petasan jeung bajong-bajongna ku nyana dijegur-jegurkeun geus bawakeun rantai jelema kos kitu rantai ayekeun ka tanggal kalapa geus beres prak sia kitu cenah titah kuki uci aing baru katempuhan mah itu nggak bidah-bidahkeun geus urang mah terus bae kajen dibidahkeun ge malah mah urang ledek urang hei geus mana da muludan bidah nih pisang nih mantep nih pisang nih ya lo liatin dah lah udah soal ceramahnya mah kipudoli nggak usah diutarain yang penting pisangnya nih sanpres wow caknya lu bidah juga enak dimakannya kenyang gua nggak kasih lu. Masih ada berapa situ? Nah, nanyain lu ya. Ini ledek urang. Mun anu ngabidahkeun ledek urang. Malah mah dahar di hareupeunnya nih ada semur nih. Semur bidah itu haram biarin. Pokoknya mah ini ada manfaatnya di sini ada sholawat Kangjeng Nabi yang Nabi salam di sini nih. Iya ada yang Nabi salam alaika Rasul salam alaika kalau dimakan kenyang ini. Iya ada yang Nabi salamnya di sini nih. Oh, ntar hati jadi terang. Bidah lu haram lu. Biarin bidah-bidah juga lu. Gua mau makan di depan lu. Ini gua jotos lagi lu. Yo, parangsanya. Aduh, eta ya parangsanya. Sebelon teh Malayu tolol. Naila hal yujzauna illa ma kanu ya'malun. Ye naon kurang dipigawe bakal kapanggih balesanana jaza biqadril amal balesan kumaha amalna amal bagus jaza bagus amal jore jaza jore bagus loba jaza loba jore deui urang gede jorena gede deui jazaana nu mantap mumpung kuari urang masih dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat yuk urang pake neangan pijazaeun beramal bagus engke masing-masing begitu urang di akhirat kapanggih ku urang masyaallah ngintil-ngintil urang amal urang teh bisa pisah ti urang ngintil-ngintil nu jore ngintil-ngintil nu bagus ngintil-ngintil urang babarengan jeung tatangga urang sia eta amal sia jore amat nyaho ku aing titah idit ke teu daek idit cenah tuh nu aing mah deuleu kasep kan geus urang teh begitu endek ditimbang ge pede sebab dibarengan ku nu kasep atuh tenang Kangjeng Nabi geus nyahoeun ya dah timbang langsung geus kadeuleu kasep nah ieu nu bermasalah ieu hideung amat sih amal aduh ja bau ya amal ieu masyaallah tah makaning mimilu kan jeung urang isin amat urang ti hudang ti kubur amal eta makan milu bae asup ka jero kubur milu hudang ti kubur milu ya Allah ya Rabbi mun didinya aya judian aya mabokan aya zinahan aya korupsian betapa isina urang ketika urang hudang ti kubur berangkat ka masar eta mimilu bae ulal elel bae ulal elel kikieuan nya di luhureun pundak urang
Sia ulah kitu aja aing isinin neraka jahanam. Ulah kitu pan aing geus jadi haji jahanam. Sia risi deui risi biasa. Masyaallah. Lantak wali mah tenang di akhiratna. Nyuan, saya kira terus jangan begitu. Istirahat. Sebab naon? Geus boga nu kaset tenang. Nyana mah geus indah jasa geus nu kaset. Aya ka santrina atawa anu deukeut ka kiai anu kasep kan kiai mah santrina mah anu deukeut jore ngadeuketan meureun menta syafaat bareng gitu kan. Sana Dulu lu bareng-bareng ngeriung sekarang enggak ada. Sono lu. bau tuh amal kamu bau. Ih cenah teu kula mah hayang kamu teu bisa. Henteu kula moal ini. Aduh kiai ketempuhan tungtung mah di dinya. Nya nyekelan kiai bae terus baiknya. Saya nyekelan gak di dia waktu ditimbang mah moal bisa tetep aing nyekelan bae kiai ka surga aing milu bae. Emangna teu kena naik angkot. Ya Allah, ya Rabbi. Tapi engke aya jelema anu diperhitungkeun ku Gusti Allah. Anu boga amal-amal teu karasa, modal sedekah teu karasa, ngabantuan sabilillah teu karasa, ngabantuan agama teu karasa. Salatna majore, puasa majore, tapi nya pernah ngabantuan kiai anu lillahi taala aya nilai-nilai tersendiri. Tapi nya pernah ngabantuan masjid, sedekah nu nyaho eta cukup bae Gusti sadajana biletik tapi sedekah teh hayang dideuleuna ku Gusti bae abdi mah teu hayang ku jelema eta nu kos kitu. Anu bari ngaji Gusti abdi mah ngaji mah teh kaharti abdi mah deuk peureum bae. Ieu ge sarua ganjaran nu pohara jasa sebab teu ngadengena naon nya. Geus barangan sagajaran-ganjaranana bae geus minggu hareup harees bae sia ngajina. Wattakhadha qaum Musa wallahu a'lam.